Oden, Zahra, apal teu ayeuna bulan naon? Apal ayeuna teh bulan Saban. Bulan Saban. Zahra bulan naon cenah teh? Saban. Bulan Saban. Jadi bulan Saban teh bulan persiapan urang bade lebet karena bulan suci bulan Ramadan. bulan Ramadan. Kumaha persiapanna? Persiapanana urang teh kudu bersih hate, kudu suci sabab rek asup kana bulan suci. Jadi kumaha bebersihna? Urang teh kudu rajin salat, rajin maca sholawat, ulah bedegong, ulah ngabangkang, kudu balager, kudu Salat. saroleh, kudu daek ngaji supaya urang ke asup kana bulan Ramadan teh tos bersih, tos soleh. Jadi soleh teh ulah nungguan engke ti ayeuna Ken. Siap soleh siap. Siap. Sakedap di tele sasi Dan. kudu sholat, kudu leh. Sok ngadoa bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasilna qasi